Lis, tadi heula buku arisan anak mana? Rasa tadi Dima di bawah dah. Kok? Duh, mata poba ya tulis. Ieu teh aman teu nggak sampai leungit. Is, ieu teh kumaha? Arisan teh amanat ti warga. Kumpunkan, berpenting anak orang kegering, jadi orang tak ingat nandaran di mana. Tah sok kitu alasan we, po mah po we. Itu cicing heula tat, euis pokona kudu tanggung jawab. Ya, dia duit arisan KB. Uing nak mundur ke tirewe tina bendahara. Lis, ulah kitu. Punten sadayana, abdi tadi mendaftarkan buku ieu dihandapkeun kursi tadi. Hah? Jadi teu leungit. Muhun dagang ngungkul. Punten nembe ngomong abdi risi. Hampura Lis, urang emosi, urang di poho, mani capek ngurusan anak. Hampura da euy sudah mah keluarga kok. Dia suka hate nya is, emang bang urang memang lebay, hampura. Nah, lamun kieu, euis nyekel duit, tati anu nyatet. Abi, muhun Bu, siap. Hatur nuhun nyatat, hatur nuhun sadayana. Nah, kieu atuh arisan teh geus ceurik, geus seuri, geus akur deui. Bener Mas, arisan mah lain ngaduit tapi silaturahmi. Senang tiasa miluan. Nuhunnya ibu-ibu tos terima abi. Bulan harap balale deui supaya teripu ngurus imah.